Sanggeus Wira diusir ti paguron Karangseda, manehna leumpang sakaparan-paran nembus poekna peuting. Hujan anu tadi ngagebret teh ayeuna mah ngaririncik, tapi cai tina dangdaunan mah masih keneh curcor murag ningangkana sirah jeung tak-tak Wira. Hawa tiis leuweung Gunung Halimun memangnya cep nepi ka sungsum tulang. Wira leumpang tepuguh tujuanana, suku nincak naon oge geus teu dirasa. Cucuk jeung dahan awi anu ngagurat kana kulitna teu dipalire deui. Dina jero dadana ukur aya rasa kanyeri, kasedih, pacampur jeung amarah anu ngagolak lantaran fitnah anu kacida telengesna tina leungeundarna. Barang wanci nincak pajar, layung lalaunan mimiti ngempur di belah wetan, srangenge moncorong nyangan sela-sela tetangkalan. Kadenge sora cai anu ngaguruh ti kajauhan. Guruh sora cai curug anu ragrag tina gawir lungkawing. Wira ngalengkah panceg nuruk ka eta sora. Tetela di hareupeuna aya hiji curug anu caina herang ngagenclang. Eta curug teh kaum dangu, katelahna nyaeta Curug Dago. Sabot Wira nepi ka sisi curug, katenyo cingogo. Manehna ngarau cai kudua leungeunna. Tuluy diinum pikeun ngabaseuhan ti corona anu garing. Sanggeus kitu manehna ngumbah beungeutna anu pias, tuluy neuteup ka arah cai curug anu ngabulaeh bodas. Darna gerentes hate Wira, kuring sumpah dina ieu cai curug. Sapanjang getih kuring masih keneh ngalir, kuring bakal ngabuktikeun yen kuring teu salah. Kuring baris mulang deui ka Karangseda. Keur meujeuhna Wira ngalamun neuteup cai curug, dadak sakala kadenge sora seuri anu ngahear ti luhureun hiji batu badag di satukangeunana. Aya pamuda Kasep keur sasambat nyorangan di sisi curug. Naha maneh ditundung ku mitoha atawa diusir ku guru ti paguron euy. Wira ngajengok reuas lain caritakeunneun. Srek manehna rikat malik bari masang kuda-kuda. Panonna ngulincer neangan asal eta sora barang breh ka luhur batu. Katembong aya saurang aki-aki keur nagog bari nyesep udu daun kaung. Iket sirahna geus ruksak, bajuna pangsih hideung loba tambalanna, sedangkeun leungeunna nyepeng hiji iteuk hoe anu hideung lestreng ciga mineng kakeum ku leutak. Saha nika? Ceuk Wira, sorana tegas. Turun ka handap, lamun nya mah wani nemengkeun rupa. Eta aki-aki teh ukur seuri. Letik-letik ngajago maneh mah. Coba tahan ieu pamapakti aki. Hiu teu kanyahoan. Eta aki-aki ujug-ujug nyabetkeun iteuk hoena ti kajauhan. Padahal jarak ti luhur batu ka tempat Wira nangtung teh misah keneh cai. Tapi dadak sakala aya angin anu ngagelebug tarik pisan narajang dada Wira. Hush. Wira reuas kabina-bina, tapi dasar jawara anu geus digembleng asa ku elmu Karangseda. Wira rikat ngajengkangkeun awakna ka tukang. Jeleng. Manehna nguliat di luhur hawa. Tuluy napak deui kana taneuh kalawan panceg. Elah, alus kuda-kudana euy. Lempai tur bedas. Ceuk eta aki-aki bari loncat ti luhur batu. Hiat,
celeng. Eta aki-aki napak kana taneuh lir ibarat kapas anu ragrag. Soran pisan. Ieu nuduhkeun yen eta aki-aki teh ngabogaan elmu hampang raga anu kacida luhungna. Saha nika teh? Sanya aki? Wira nanya deui bari ngendorkeun kuda-kudana lantaran ngarasa ieu aki-aki teh lain karaman atawa jalma jahat, tapi hiji kasepuhan anu pinuh ku wewesen. Ngaran aki mah teu penting ujang, tapi batur masuk nyebut aki kengkreng. Ari hidup saha jeung naha mau amarah anu sakitu kandelna ka dieu. Wira ngarengha panjang lalaunan manehna ngaguar sagala lalakon anu karanapan ku dirina peuting tadi, nyaritakeun kumaha dirina ditiir ku fitnah sidarna, dituduh maehan yatna, nepi ka diusir ti paguron ku Abah Sura. Sedengkeun aki kengkreng ukur ungek-ungekan. Jadi maneh teh muridna si Sura. Pantesan kuda-kuda maneh karasa aya wewesen karang seda. Si Sura teh keur ngorana mah batur ulin aki eta ti belah kidul. Katingalina paguron maneh ayeuna keur dilingkupan ku haseup hideung panggoda iblis. Wira curing hak. Aki kenal ka guru kuring? Di dunia ieu leutik sudang, tapi kieu nya lamun maneh ukur ngukut amarah maneh moal bisa elehkeun sidarna. Sidarna geus ngahiji jeung niat licikna. Elmuna pasti bakal gancang ditaekeun ku jalan anu poek. Lamun maneh hayang mersihan ngaran sarta nyalametkeun paguron, maneh kudu daek turun urat mandi kesang digembleng ku aki di ieu tempat. Wira neutepan aki kengkreng. Dina sela-sela panon anu geus loba kariutna eta, Wira ningali hiji kakuatan anu taya tandingna. Atuh teu talangke deui, Wira langsung tur deku dina hareupeun aki kengkreng. Lamun aki kersa napi kuring janten murid, kuring ridho narohkeun nyawa pikeun neuleuman eta ilmu aki. Alus wawanen maneh gede tur hate maneh bersih. Mimiti poe ieu maneh ku aki baris diwaris ajian tampak sagara. Hiji ajian karuhun anu bisa ngaleburkeun hawa panas kuno tiis, anu bisa ngaruntuhkeun wewesen jahat ku kasabaran. Tapi syaratna berat, jang. Maneh kudu kuat tatapa handapeun budah curug ieu salila 7 poe 7 peuting teu eureun-eureun. Kuring sanggup aki, tembal Wira, sorana panceg sarta teges. Atuh kaum dangu, di mimiti poe eta Wira digembleng habek-habekan ku aki kengkreng. Berang jeung peuting taya watesna, caina curug anu tiis nyecep parantos jadi simbutna sapopoe. Ukur hiji niat dina hatena, nyaeta hayang mulangkeun kahormatan dirina sarta nyingkirkeun halimun fitnah di paguron karang seda.